Menerobos dinginnya malam dan juga gemercik air hujan demi si bolu tutung. Oke guys, assalamualaikum. Jadi kan di lembur teh nuju usum hujannya. Tiba-tiba Sabaraha pangker sim kuring teh jol inget kana bolu, tapi bolu teh hoyong nu tutungnya guys. Nah, kusabab lamun sim kuring ngadamel kemungkinan gagal nah jadi beberapa ribu persen. Sesuai jalan terbaik mah adalah pesan. Pesen lah abi teh di teteh bolu nu caket di dieu. Teh hoyong bolu biasa anu tutung. Tapi kusabab si tetehna nuju di putrana. Tuh meni mendadak, cenah enjing atunya. Mohon atuh bari hate mamereng hual teu kuat hayangnya guys. Tapi daripada ngadamel masim kuring teu bisa tepurun jeung tepurun we nya. Jadi apa boleh buat ditunggu saja. Nah, iya sekitar uih isaan naon deui si bocil teh hayo joget-jogetnya. Ieu teh lembe uih ngaos di masjid. Kalah di pasihan musik ku ayahna janten kitu tuh joget-joget teu pararuguh siga cacingnya guys. Nuju saridengdang ningalikeun bocil. Geus pok deui wae cenah aduh bolu haneut enak sigananya. Ieu teh meuni lami cenah teh Nining teh iraha nya. Pas pisan teh Nining teh nelepon cenah ieu teang meungpeung haneut keneh. Raisa menikah seserian bari ajrag-ajragan. Pokna teh mamah seperti di surganya pas ayah hoyong, pas ayah nu nelepon. Juyah teang embung pokona mah cenah sorangan mahayu antur bari nyeret. Tapi pas bade mangkat pas mobil paket datang janten kedah naik-naikeun heula paket. Tos kitu mah marki bermari kita berangkat ieu tos teu kuat hoyong bolu haneut. Ieu teh posisina hujannya guys gemeris gerimis. Tapi demi bolu tutung aku rela. Demi bolu aku rela. Pokoknya mah demi bolu tutung, aku rela menembus hujan, poek, leueur, dan sebagainya. Nah, sekarang bolu sudah di tangan, mari kita uih. Aduh, menitos teu sabar. Tapi, perjuangan acan beres dugi kadinya nya guys. Tos dugi ka bumi teh nembe emut. Teh tadi teh Mang Abah nelepon miwarang neang nangka bade diteang we heula. Tapi cek mamah teh kela antosan pangnyimpangkeun ieu lampu ka uyut. Halah, ya bolu teh kalah keburu tiis meureunnya. Nah, singkat cerita nangka atos kacandak, lampu atos kapasang. Hayu mari kita unboxing. Ini dia penampakannya bolu panggang haneut yang dipanggang sina semu ketutung-tutungan. Masih menul banget pokoknya mah baru keluar dari oven. Cung nu resep bolu tutung. Jika bagi sebagian orang bolu yang ketutungan adalah musibah, kalau bagi aku itu adalah anugerah guys. Rasanya tuh kayak enak banget. Pokoknya mah sensasinya teh tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Terima kasih Teh Nini. Udah bersedia memenuhi BM ku makan bolu tutung haneut. Macam-macamnya kesukaan anak manusia. Aya nu resep baseuh, aya nu resep garing, aya nu resep tutung. Nah guys, rupina mah video ngi ayeuna dicekapkeun sakitu wae. Hatur nuhun nu tos nontonan videona dugi kaberes, nging bosen-bosennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.